tobat tobat teh kumaha tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan aya sapatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot kunaon aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah lah cek kana seserian kana datang ka imah seserian aman cek kana mah naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun edi Aisyah digawe nanaonan cak Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia tobat urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme ditika urang pernah diusapan pepentil susuna sia mah seserian emang osok badan Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati lan wajib amri tobat wa tajibu lan wajib istitabatul murtadi wa amri tobat ing wong lanang kang murtad wal murtadati lan wong wadon kang murtad wa fi qaulin lan ing dalam qaul sawiji lan iku tetep ing dalam qaul sawiji utawi lafaz tustahabbu dan sunahakeun ia istitabatul murtadi wal murtadah kal kami wa hiya fil halilan utawi istitabatul murtadi wal murtadah ikut tetap ing dalam pada tumuli wa fi qaulin lan ing dalam qaul sewiji salasata ayamin ayyumalu dan serentakeun ya murtad salasata ayamin ing telu pirang-pirang dina fa inna sarra maka lamun netepi akarana murtad lan murtadah kutila maka dan paten ya karena murtad lan murtadah wa in aslama lan lamun manji islam yakulun minal murtadi wal murtadati soha maka sah ya Islam wa turika lan den tinggal yakulun wa qila lan den ucapaken apa lafaz la yuqbalu islamu ora den terima apa Islam wa Islam yakulun ini irtada ilaku pin khafiyin lamun murtad yakulun maring kufur kang bangsa samar kazana dikotika ya kafir kang bangsa zindik wabatin yatin lan kang bangsa batin wa waladul murtadin nakoda qabla au ba'da
lan utawi anake wong kang murtad iku lamun narima kapundhut ing dalam sadurunge ridah aw ba'da atawa ing dalam sausana ridah wa ahadu abawaihi muslimun ala utawi salah sawijine bapak biang rorone awalad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim. Anu mau kita mah kos kita nggak cukup setekur di surah-surah nyana mangis ngerti nu pernah mondok sanajan teu ngerti pari pura-pura ngerti asa ngerti bae murtadan ya tawang kang murtad karon rugi di dunia lamun teu bisa maca kitab okona mamualaya pangrugi-rugina jelema lamun teu bisa maca kitab rugi jasa dagang mah urang rugi 1 miliar puyeng 2 miliar leuwih puyeng dagang mah tapi teu bisa maca kitab teu asa rugi goblok jeung tolol ieu nu di majelis lolobana mah garoblok jeung tolol teu kaduhung teu bisa maca kitab teh pan tolol eta di umur dibere dunia dibere jag-jag dibere mata waras celi waras kunaon dipake nonton TV bae lain teu goblok sinaon tu lain ieu sia goblok murtadan ya murtadan ya muslimun maka iku kang muslim mantak mondokeun anakna pasantrenkeun geus maen teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren pasantrenkeun abe di akhirat deres bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah barang bapa nade ka neraka anak naneangan bapa baing ka mana oh barang kapanggih teh orang keur di talian abah ka mana abah mah ka neraka dih yang kunaon bah abah mah salat tepati kurang maghrib doang pan abah mah salatna kaburu nonton TV bae gaheula bah apan kula bisa maca kitab jadi di ustad-ustad teh pandang ngabiayaan abah kajeun abah bae ka sorga kula mah ka neraka geus ojol bah abah ka sorga kula ka neraka ai bisa mah tuh cak abahna hayang berujuk neraka ka sorga bah tuh kan enak diusulkeun ku anakna Gusti abdi bisa sakit teh ngabiayaan abah aju nulu abah abdi dirantai di kanaragakeun kajian Gusti abdi teu tega nulu abah abdi di kanaragakeun geus abdi bae jadi tumbal kanaraga anakna abah kula maka surgakeun bae ridho abdi mah amal abdi kabeh jang abah sebab abdi dibayaan ku abah abdi malaikat cek Gusti teu budak barahan amat cenah datang karela bapakna dikasurgakeun nyana dikanaragakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tuh komo aing malaikat geus kasurgakeun bae kabeh ngan anu bapana mah dilawang bae cek eta cak bapana kajeun dilawang ge asa ulah ka neraka bae aing panas ban di neraka mah kajeun geus dilawang bae bejakeun dilawang geus dilawang nyalindung meh dilawang anak nang ngomong deui ka bapana kakak ka Gusti aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nyalindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajeun abdi nu nyalindung bapak abdi ka jero sorgakeun cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulai dikajerokeun mah di pelataran bae cak bapana aing cukup di pelataran ge cukup cak nya teh jaing salat ge carang baheula tuh kan gina geus ulah rugi kabehan urang ayeuna teu masantren anak masantrenkeun abeh bisa maca kitab kan geus bisa maca kitab mangga kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati hidup-hidupan ke nyana jeung bupati
pilkada pilgub kapake aja bisa maca kitab karena raka kabehan. Wapi kaulin lani ku tetep ing dalam gaul siji murtadun iku murtad. Wapi kaulin lani ing dalam gaul siji makafirun asliun iku kafir kang bangsa asal. Nah, ia mengalanjutkan masalah di negara. Lamun aya jelema murtad panggil adili. Aya murtad panggil integrasi. Maksudna titah tobat. Jalan dari Indonesia kos kieu mah saha anu nitah tobat janyana nage nu nitah tobat na kos kitu di urang mah murtad sabodoh kafir sabodoh di urang mah sebab bentuk nagarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul. Jadi negara demokrasi betah urang di negara urang make aturan-aturan demokrasi atuh tek bae teu betah atuh urang robah sapira ieu mah urusan kesejahteraan di dunia betah bae atuh teruskeun ngangke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an ke urang ditanya urang mah rakyat mun ditanya gabari maneh fulan hirup di mana di negara mana abdi di Indonesia presiden nasa Presiden Jokowi yang terhormat maka aturan Al-Quran apa demokrasi maneh kunaon ndek ngarobah abdi mati daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu cak malaikat kanarakakeun teh mah masantren henteu atuh ngaji henteu lain kitu Gusti abdi mah teu ngarti ngan sakadar nuturkeun itu we para inong tuh nu neuk ditanya abdi mah jak kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahana make teu make aturan Al-Qur'an sakitu bae abdi manusu anu lemah taku sakitu ge salamet urang salamet tinggal RT ge dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudnya ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nang kerita terserahnya di urusan di negara teh loba urusan negara teh masyaallah karim urusan nu murtad urusan nu teu salat urusan nu mabok urusan anu zina urusan nu maling nu korupsi urusan tanu negaku negara kos karar itu aman negara lamun eta dilaksanakeun Al-Qur'an geus ngajelaskeun walil qisasi hayatu ya ulil alba di Indonesia mah boro-boro hukum nu gede hukum nu leutik bae geus teu dilaksanakeun Zaid naik motor pas lampu merah dikukun nyana culek-culek ditabrak wae lampu merah eta teu berguna ta lampu merah dikukun
lu batak dicadas dicabut lampu merah. Urang Tangerang mah blow on, geus teu make aturan-aturan lampu merah. Pokokna mah satungtung eueuh jelema nah langsung bae. Hate eta kan hukum eta kos kitu karena setiap aya lampu merah berarti wajib berhenti. Kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi. Gitu kan. Nah, lantaran kijaya curak cilik usaha, bot ternyata ya polisi trip. Polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahaya nakunya anak keneh lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo kan nu di dieu mah langsung bae terjadilah tabrakan teu salah kan polisi mah tangkap cek SNK ada Pak BPKB Pak dari dulu juga polisi nggak pernah nanyain BPKB Pak ini mah lain lagi. Kok udah jual beli bae polisi poho meureun deui nya. Ajakeun BPKB segala. Masya Allah. Nih Pak, KTP. Je. Atuh geus aya KTP, geus aya SIM teh KTP di jerona aya. Tetep ditanyakeun gini. Kamu tidak tahu tadi lampu merah? Tahu Pak. Kamu tidak tahu kalau lampu merah itu ada satu undang-undang. Kalau ada lampu merah, kamu harus berhenti. Tahu nggak? Tahu Pak. Lantas tahu nggak kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi? Tahu Pak. Bloh di jalan lagi jadi. Lantas kamu kenapa itu ada lampu merah nggak berhenti? Hah? Kenapa? Saya nggak lihat bapak Pak. Pada bloh di tadukos itu karena. Jadinya nate sieun sote aya jelema aya polisi ketika polisi mah tabrak bae terus nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab polisi seak aya KPK nyana hati-hati KPK bes kos kitu bae terus ayah ketua api-api nyana pinuh dengan tata krama nu adil baik bahaya ayah pemimpin datang kadinya lalakona dirapi-rapi pemimpin geus datang presiden ke pasar Kemis teu meunang aya nu celong jalan dirapihan hayang kadeuleu ku presiden. Presiden ke pasar Kemis jalan lain celong deui lain leuwih ti celong naon ngaranna leuwih ti celong naon sia ngaranna leuwih ti celong leuwih kentob leuwih ti celong mah eta acak-acakan kan kos karir itu teh Masya Allah karim teh urang mah kajelema nah urang ge urang sia teh salat dah teu kaduluan ieu ku sasage Allah panele mana tuh pernah kapanggih anjing Allah eta teh boga keyakinan ngaran ketika jelema daek teh salat boga perasaan teh dideleukeun kan ku Allah ketika jelema teh daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideleukeun ku Allah ketika nyana nonton TV teu asa dideleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus ketika nyana manggih jahe bonceng deres lain ki haji nage rada pangkat ustaz tetap dibonceng mana cek nyana hok yang mubazir ya eta kan rasa teh dideleukeun kan ku Allah tah perasaan-perasaan eta ku urang dek dipikeun supaya urang boga perasaan dideleukeun ku Gusti Allah. Nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang perasaan urang asa dideleukeun ku Allah tah hayang beunang eta hese urang asa teu dideleukeun bae ku Gusti Allah lamun bener-bener asa dideleukeun ku Gusti Allah keur ngaji ge moal wani nundutan moal wani sebab dideleukeun ku Allah izin tolol amat dimakan dek ngaji pan ka dia nundutan goblok meureun emang aing teu neuleukeun ka sia pantokeun sia ku aing
jadi teh asa didelekeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Nah ieu nu hese ge urang teh ieu ngadatangkeun asa didelekeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncina naon ya? Tobat geura ge ka Gusti Allah. Lamun ieu nita tobat ka jelema murtad, lamun nita tobat ka awe nu murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam tapi negara demokrasi. Hege tah mah urusanana tah mah urusan negara geus. Kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka surga geus dijamin ku Gusti Allah. Maca istighfarna sapoe teh kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin ti lok istighfar. Pan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah geus dijamin surga tapi tetep bae istighfar. Urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu. Asana ka ditu tapi tetep teu istighfar. Kunaon eta? Urang teh teu boga perasaan salah padahal didelekeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan. Teu asa didelekeun ku Gusti Allah. Nah, jang supaya asa didelekeun ku Gusti Allah, tobat geura ge. Tobat, ai tobat teh kumaha? Tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna. Urang inget-inget tobatan. Duh, baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan. Aya sapatu dicokot, aya besi dicokot waktu di pabrik baheula. Aya kasbak dicokot kudeuna. Aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot, teu meunang sepi cokot. Haju aman bae deui tah. Lah cek kana seserian kana datang ka imah seserian aman cek kana mah naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun edi Aisyah digawe nanaonan cek Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia tobatan. Urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme ditika, kurang pernah diusapan pepentil susuna. Sia mah seserian emang kosok badan. Takan eta kan can ditika. Nah, eta ge sarua bae tobatan ka Gusti Allah. Ayo geura ge. Nu timimiti balik datang ka ayeuna. Tobatan. Waduh, baheula teh pernah nonton orkes neuleuh biduan mata sagala pake neuleuh goyang beuh inul teh jeung ceuli pake ngadengekeun musik tobatan. Masya Allah. Baheula pernah urang teh hadir beuh nonton Oma Irama beuh so Oma Irama beuh ngadengekeun dangdut haram teh tobatan. Kuari mah omana ge boga partai idaman. Ieu Partai Islam Indonesia idaman. Pokona mah seluruh umat Islam diharapkan masuk ke Partai Oma Iraha. Partai idaman supaya di Indonesia terpisah Islam, kafir. Sebab engke mah sakaligus presiden sapaket jeung partai. Dei Oma Irama geus pohara jasa. Nya nama Himmatul Aliyah. Pernah jadi musisi nyana biduan nyana, kemudian jadi dai nyana, kori segala rupa. Beuh kuari geus jadi kiai, kuari jadi non politisi. Ih pohara Oma Irama. Tah ke bakal aya Oma Irama. Sabodo teh mah aing ngan ngabejalan doang guys. Balal jeung teu nemu wallahu alam. Bisa pakai ka surga henteu teh idaman. Bisa los, teu bisa ulah. Kitu bae geus. Lah cenah maning tetep di Golkar bae atuh sabodo. Istiqomah jalan ka neraka beres. Ulah robah-robah guys. Masyaallah. Urang tobat lah. Nu geus tobatan nu encan kuari mun eukeur maksiat nyeureunaan nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun kitu bae geus tobat mah. Tobat mah geus kitu.
urang baheula pernah maling tobatan cara tobat dina pelebahak adami mamaling misalnya aya keneh jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti eta lah hak adami lamun kebeneran kuari urang keur maksiat keur nonton TV kebeneran di TV na teh keur teu beres nah ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sekaligus urang keur ngobrol jeung awewe misalna ieu urang bogoh kanyana awewe ge bogoh ka urang-urang keur ngobrol happy urang inget waduh ieu keur muhrim cek urang teh ieu asana aing doraka kos ge ieu langsung astagfirullahalazim cek awena kunaon ka bisa istighfar kitu horengana neng teh lain mahram jeung kakak teh haram ya teh haram teh geus neng kakak balik urang wah cek awena poh haramat aing mah bobogohan jeung ahli tasawuf mah jadi kos kieu cek aduh pegati tengah jalan cek awe teh tobat eureun masyaallah lamun urang rencana isuk dek maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu geus kadihungkeun ku urang ikhlas istighfaran astagfirullahalazim astagfirullah tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Hayu tobatan ngomong geus kolot mah geus ulah macem-macem geus kudu ngaragap diri kudu loba ka kuburan lain ka puncak lain ka Bali lain ka Singapura geus kolot mah kudu loba ka kuburan urang kieu bari kuburan menang tuh oh ya kuburan manganu ieu sugi japae nyana komo aing mah susah modar meureun aing mah kudu kitu teh itibar si ieu bae padahal mah kasep nya jelemana ieu paeh keneh bae komo aing mah beungeut perang duh sana modar aing mah ieu terus kurang tataan ja para rakyat horengana ieu pejabat tinu ieu baheulana ieu wuduh PNS hebat ya ja paeh horengana si ieu pengusaha gede ja paeh horengana. Nah awak sia ge bakal pae coba belah mana si awak belah mana ayo hayangna belah mana ayo gara belah mana belah dieu apa belah ditu tah datangkeun awak urang ka kuburan ieu mah ka kuburan lain kos kitu sih ya Allah ya Rabbi togel mudah-mudahan kaluar nomor sabaraha Gusti minta tolong cak Allah kunaon minta ka aing atuh sia takos gitu orang datang ke kuburan teh itibar jadikeun itibar geus kolot bakos kitu tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ke orang bisa cerik urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page eta Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang kurang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar boloon berarti awak urang ya lamun masih keneh teu daekeun ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ieu sene dunya disebut nage kembang api manukos kieu maja sene astina mangke di neraka
anu geus jutaan tahun di neraka kebur-kebur ya bahelanan ya lilin curug urang kalilin guys panas ente sia cur panas ayo coba belum panas belum panas komo di neraka sia komo di neraka sia isin kok sia bae panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia hah ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur ka dinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku bloon-bloonna lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling jauh orang diinterogasi kemudian orang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal ceurik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia ceurik sapira deuk diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke kaditu nama tapi ceurik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceuriknya na ieu mah urang rek dibaleum mah nya teh ceurik mah nya teh ceurik rek dibaleum tah ieu teh da ceurik awak urang teh pamajikan urang aya ceurik lamun deuk lebaran teu meuli selop ceurik ka urang nying ceurikan selop aya dosa mah teu diceurikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah ceurik komo lamun babaturanana kerincing ka urang geus bebeja deui BK tadi ngaji ka Cilongoknya heueuh emang nyaritakeun naon kitu tadi cek salakina nyaritakeun kula mah teu pati ngadengekeun ka emang naon gitu ngan eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh bau koroncong mah gede ka koroncong mah gede bagus jasa bagus ku kula ditanya cenah meuli di Tangerang oh bangun hayangan teh aya geun lamun ku urang teh ditembalan manyun bae Pak manyun bae tah jeung bebeja jana ka balikeun bae atuh kadanan cara ditu mah 55 koroncongna ka heeh ieu ka kageleun teh hayang meulikeun ngan kan ieu kan can boga duit sapoe bae ceurik carindul matana kos kitu mah cindul mata tah leungit dunia cerik teka beli emas cerik teka beli slot cerik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri kos kadar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik urang ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh deuk mantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerik ka dosa lamun teu bisa cerik tah bakal cecerikan cecerikan heula urang tengah peuting pamajikan ngadengekeun ka aji cerik naon ka ieu terus bae dilekeun ku pamajikan cek aji mah kos lain cerik tah mah cek teh cerik sapeting 2 peting cerik 3 peting cerik urang nah cecerikan ge pamajikan ge lain deui ka urang sopan kayak nanya nya kak eta si peting jam 3 sok cerik cek naon ulah hayang nyaho lah lain hakal mah hayang nyaho bae cerik naon sih rahasia lain gitu kak maksudnya besi ditolak cinta doang kak saya masuk gitu baik aing tobat ke pangeran geus kolot ieu emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik kakak geus bisa emang cerik aing teh karek cerikan doang cerik asli mah kan bisa hese jasa penting mah aing teh daek cerik geus 3 penting teh daek cerik coba nangan bawang aing cerikan supaya cerik beneran aing cerikan ayo urang mah di nu loba jelema cerik aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan geus kitu teh
lamun aya jelema keur ngariung bege pohara jasa ngadoan lagi datang ka ngurucut cai mata ai di kamar tilok ceurik bala tilok doa-doa aja eta ria tah kos kitu geus si mah sorangan mah di kamar urang ceurik yang ceurikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah meureunanan sia dibeulem digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang ceurik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nurut nagih bae ge urang hayang ceurik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang ceurik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek ceurik bae lamun urang ditangkep polisi dek ceurik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek ceurik usahakeun supaya ceurik mulai tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad mah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan mulai urang kadanan cara Siti Robayatul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiyah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip ajunanya kasih ti Rubaiyah teh dek ngajawab barang diintip horenganan nya nama cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah ngurucut datang ka di kaemberkeun gurucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai kiih aki-aki Siti Rubaiyah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mah takos kitu masyaallah kan guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh indah neuleuh kasep neuleuh geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut cai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana nu merdu-merdu suara-suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh tita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu ceuli teh pake ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pakai ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun engke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup jang ojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceurik urang ya Allah ya Rabbi sungguh teh lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi
kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya ilmuna di abdi na ieu teh ku abdi lisan teh henteu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang dan Gusti lamun ieu dosa lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti henteu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahalazim sok tobatan kan encan pernah kan urang nobatan khusus model kos kitu can pernah kau mau datang ka ceurik ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab makanya kalau dihalalkan ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge masyaallah. Nah ieu beteng tobatan Gusti ieu beteng teh pake eusi kadaharan Gusti be satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunana laturido ka abdi tapi lamun ieu beteng pake eusi anu teu halal kaya ning hasil korupsi hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram tina zat tiada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti numun anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku urang beteng datang kaduh asana meureun lamun henteu ditobatan lamun henteu ditarima tobat abdi beteng meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dubul kubul suku kabeh tobat masya Allah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh guari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibelah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh di jero kolbu teh horenganan aya penyakit-penyakit di antara penyakit teh ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa sagala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasaan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli wah ini beuli jeung hulu-huluna sia ujub takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binafsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasah wabe eta teh penyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti
abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ya penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ke bawah pae cilaka mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka jieu teh kumaha ai imah mah gedong 2 tingkat di sisieuna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempo ge henteu bener tuh asana di lemburnya mah meureun teh teu kan nah aya RT ge datang ka dinya tawa nu ditugaskeun merenya nang ka dinya mah ka dinya bae hai ayo bae heulana nu saejan ka aing mah sakaligus jangan masuki mah kada ditu tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret rek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia sia na ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana sia na wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing ditanya sia ku aing koret penyakit koret teh kumaha urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret henteu asa dosa eta koret masyaallah tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cegang jeung nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab salamet mata salamet ceuli salamet irung salamet suku salamet leungeun salamet beuteung salamet dubur kubul salamet suku salamet leungeun horenganan orang teh penyakit koret dan salamet bukhlu al hasad penyakit hasud penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan kurang belajar tobateun naik sepeda ke belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang tas ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bisa tere bisa urang mah teu baheula ngolong heula can pabelit pak jeung urang di suku urang ngaguling deh mentek jelema baheula mah sukuna nu mulus cedaan kabeh sebab naon hatuh kena jari-jari mah lulu tuh ngolong tas ngolong ngabatang di ngabatang bae ge sababaraha minggu dakarak naik ka sadel awewe mah mun belajar boro-boro datang ka sadel datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam tah tobatan urang tobat ka Gusti masyaallah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngejah heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge jauh masalah wah naik motor geus kumaha ge teot geus jauh masalah belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di mushola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim keur lempang keur naik mobil ge terus astagfirullahalazim Masya Allah ya dosa Gusti asal bentah dengawe astagfirullahaladzim Masya Allah siapa seserian heran ini mah isi barang itu ahli karena geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya ajal mah astagfirullahalazim
ayo jelema bae cicing bae lain gitu jero hati astagfirullah ieu mah keur contoh doang jero hati astagfirullahaladzim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sungguh teh astagfirullahaladzim celi abdi hampura astagfirullahaladzim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahaladzim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar dinu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur leumpang keur diuk keur dinu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebutna ge jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa kamacul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah masyaallah geus ngeunaheun geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullahaladzim nikmat istighfar teh geus nikmat geus astagfirullahaladzim cek Gusti Allah sia teh Zaid hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ka cerik beneran tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nyaan kablah dieuna sia jadi ahli tobat lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki Zaid teh kapan cak tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makomna makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun ai tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah. Lantaran manehanana mimitina belajar ngalegit-legitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkeun ai tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkeun tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah ta eta tah mun geus kos kitu ceri unggal peuting ceri aya di lembur ge nu kieu bae ceri ditanya ku pamajikan ka kunaon ceri we hayang nyandung kakak gombal ta eta mah urang mah ceri teh lain ceri kan dosa kan tuh kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing
eta kos kitu mah lain ku omong ku rasa. engke setiap nyada tobat rasa ante Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid, nu keur istighfar di mushola, nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun teu lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya anak tapi ku ahli wali Allah mah lain deui ditajalikeun horenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh keneh teu karasa ku wali Allah maka nyawa nu mantak wali Allah mah asal jelema ngalirik ahli tobat ka nyawa sebab naon ayat tanda nah sebabnya geus pengalaman dina tobat gitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanna beuh iraha ning iraha geus kajenting tah mah urusan negara nu penting mah urang bae bisakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa qila la yuqbalu wallahu alam.